Nu nomor kaduana wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Ketika orang mencintai seseorang, ketika orang mengasihi seseorang, ketika orang mikanya seseorang, la yuhibbuhu illa lillahi. Teu mika cinta kecuali cinta anu dilandasan ku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nu nomor katiluna anu bakal bisa ngarasakeun amisna iman teh wa ayyakroha ayyauda fil kufri lam yak kama yakrohu ayyukdafu finar. Artinya mika ngewa karena balik di ka kekufuran seakan-akan seolah-olah seperti mika ngewana karena digugruskeun kana neraka. Gitu. Jadi ketika jelema mika ngewa pasti lawanna tina mika resep gitu. Jadi nomor katiluna mika ngewa kana balik deui kana kakufuran seperti mika ngewana digugruskeun kana seuneu neraka. Jadi kesimpulanana dina hal mika cinta urang kudu mika cinta kana perkara nu baris aya manfaatna keur kebahagiaan dunia jeung akhirat. Katanya Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Az-Zukhruf al-ahillau yauma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ketika berhirup di alam dunia silipika cinta silipikanya. Namun ketika datang dina poe akhirat eta jelema anu silipika cinta teh bakal jadi mumusuhan kecuali mencintai karena didasar ku takwa. Jadi simpulna ketika orang mencintai sesuatu, mencintailah yang bermanfaat. Nu aya manfaatna keur kebahagiaan dunia jeung akhirat. Nyata kebahagiaan dunia akhirat nyata maksudnya mencintai anu dilandasan ku katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Anu saterasna wa'mal maksita fa innaka majzi'un bih. Pek migawe anjeun dina kahirupan anjeun sakarep anjeun. Gitu nya. Arek berbuat kumaha we silakan. Arek jadi tukang maksiat we hegae. Arek jadi tukang taat we hegae. Arek jadi tukang mabok we hegae. Gitu. Arek jadi tukang judi we hegae. Gitu. Arek jadi tukang nyawer we hegae. Terserahnya, tapi ingat fa innaka majzi'un bih. Setiap perbuatan anjeun, baik nu alusna, baik nu gorengna, kabeh eta bakal dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Ketika orang berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Ketika orang berbuat jelek maka akan dibalas kejelekan pula. Jadi kesimpulan tina di awal nepi ka akhir semua terserah kita. Kabeh nyanggakeun kumaha urang Allah Subhanahu wa taala masrahkeun karena memang urang manusia anu diberi akal jeung hate beda deui jeung ka sato itu ketika menerima petunjuk di Allah hidayah di Allah langsung jadi tapi jelema mah teu bisa karena manusia diberi pilihan karena dina dirina manusia aya akal jeung hate tempatna ilmu jeung tepatna iman. Jadi mudah-mudahan tina inti sehari bahasan ieu sing aya manfaatna wabil khusus ka simkuring umumna ka urang sadaya. Para wargi kaum muslimin wal muslimat sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Manawi aya leresna mudah-mudahan sing manfaat wabil khusus ka simkuring umumna ka urang sadaya. Atuh aya lepatna eta timbul tina kabodohan simkuring, mudah-mudahan Allah ngahapunten kana nu rupa kalepatan simkuring. Sakali deui kirang langkung ulah kirang-kirang ngahapura qudma sofa wa da kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.